Ieu mah kudu viral pisan aya bakso aci asli Garut. Aduh bener ya mah Cepik asan nemu harta karun soalnya tuh kudu jauh-jauh deui ka Garut. Nah ieu Cepik mendak bakso aci dan cuan Ki Janggar hartosna Ujang Garut. Tah ieu ownerna ge asli urang Garut. Ieu teh Mang Epul tukang dahar. Mirip unggul teh. Mirip unggul. Beda ibu bapak unggul. Oh iya. Seberapa Garutnya ini bakso aci? 100% asli Garut, otentik ini. Otentik, bener ieu mah sagala rupana didatangkan langsung ti ditu, mulai dari kecap asin, kecap manis, cuka, chili oil, sambal kacang, sambal hejo, minyak bawang, sampaikeun ka kriuk-kriuk kurupukna ge ti Garut. Nah, barudak bisa pilih 4 paket mulai dari harga 10.000, 15.000, 20.000 sampai 25.000. Bedanya apa? Di isiannya aja. Nah, ini versi lengkapnya ya. Dapat mie yamin manis, bakso cincang besar, siomay, bakso tahu, bakso halus kecil, bakso aci, cirawang, cuan ki tahu dan cuan ki siomay. Bismillah huapkeun. Supaya Garut pisan Cepik mah rekomendasi pilih anu mis dasem, amis lada hasem, taya mah tanpa kuah tapi dibuyah bae pakai saos racikanana. Anu seneng pisan banjir tenang, di dia tiasa pisan dikuahan. Gusti ieu mah beneran lekoh pisan, nyikruh pisan. Da beda ari saos Garut mah nya aya aroma bawang sama dipakein kacang. Pokona mah ledok pisan we. Tambah segerna mah ieu dikucuran jeruk purut. Aduh ya Allah, mantep. Acece. Mangga anu kabita dan penasaran langsung gaskeun bae ka dieu nya ka bakso aci dan cuan ki khas Garut Janggar. Ujang Garut. Alamatna aya di Jalan Juanda arah ka Cijoho pas pisan Pudunan. Tah nu ieu guys, larisin be.